sebenarnya salian di kitab jurumiyah apa ya puluh deh terus yang puluh naik karena alfiah terus karena alfiah naik terus karena ilmu mantek ilmu balago tenang ngaji itu cekurang mah tanggal-tanggalnya gue koreh-koreh cok ngaji teh seperti para pemuda ayeuna ngaji koreh-koreh cok da aya sugan ngariung di dieu pernah masantren 20 tahun aya teh ya disebutna santri koreh-koreh cok tadi itu koreh-koreh cok Ezim kuring sabaraha tahun pasantren 11 tahun. Udah satu dimulai kaluar SD udah kawin. Alhamdulillah laku. Aya oke dibanding jeung marane mah laku kene dewek. Ieu kitab jurumiyah teh ngatur kana babacaan. Nepiakeun dina dibaca na hiji perkara teh kudu hukum i'rabna cara jaidun jaidan jaidi beda teh hurufu qoropak kiripik beda teh beda sato atau nabi soto jeung siti padahal kitu-kitu beda nulisna sato soto siti bedanya satu kata tapi beda makna beda kumaha aja na ustaz teh aya soto mah kacang nalora sorry yang ngaranti mana kacang jaidun jaidan jaidin jaidun beda deui hartina geus datang saha jaidun ti jaid di pahil jaidan leungeur si amar atawa ieu si amar jaidan kaki jaid tuh beda jadi aya kata naon lamun di sekolah mah subjek objektif subjektif nyerawakeun gitu jadi mun di kelas 5 nyaho gitu mah meusa ta eta bedana cara hurufu qoropak kiripik hurufu mah anu kumahanya ari qoropak mah wada duit biasana kiripik mah tina sampeur tuh beda maca jeung beda arti dina Arab mah bedana kitu beda macana beda arti kusabab ieu beda maca jeung beda arti ku ulama diayatkeun alatna keur ngagari eta bahasa Arab kudu make alat jadi digali heula teu sawayana babacaan ulama teh sugan ayeuna dina bismillahirrahmanirrahim bahasa Jerman baheula mah teu aya barisan jeung teu aya titikan nu kumaha ba jeung nu kumaha sin nu kumaha mim teu aya ayeuna mah babari kali maca bismillahirrahmanirrahim cebrahnya eta teh nu ngaturna ilmu nahwu taya ilmu nahwu teh ngahaja dikarang usaha dikarangna didamelna nyaeta ku Imam Sonhadi dina sebagianana Imam Sonhadi ngarang kana kitab jurumiyah nu tadi teh
fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi pihartieuna nama kieu bade tawjehna fa ammad dhammatu mangka anapun ari kumpulan urang ngumpulnya aing ngaran ngumpul teh jelema leuwih ti dua aya tiluan ngumpul kunaon euy lagi kumpul sama keluarga nah komo ieu mah leuwih ti dua disebutna kumpul ieu kumpulan teh alamatan ngajadi ciri fatakunu mangka aya ieu kumpulan teh alamatan tanda ngajadi ciri lirrofi kana diangkatna darajat ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi artina kumpul ngariung urang di masjid taklim ieu di masjid sejak taklim ieu teh tanda kana diangkat darajat ku Allah. Coba lamun sosorangan aya budak ngora batur mah kumpul di masjid manehna mah deket kana mah sorangan. Pantes teh. Mohon maaf teu cara kumpul di masjid. Rek ngarokok kayaknya ibu mah. Ngopi kayaknya. Nyaneut. Wae kayaknya nyararaneun. Jatuh teu nana oge dina tempat pengajian mah jadi lanong. Jadi lano, maka anu gering mah kaciri, minum nyaneutna. Ulah digeureuh-geureuh. Jadi lamun aya jalma berang dahare terus eta teh jalma tah gitu. Inna jam sanyana kumpulan dina tempat hiji tempat anu dimuliakeun ku Allah ieu teh bakal dilungsurkeun rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kaya Allah teh lungsur ka urang sadaya. Amin. Tasawur Imam Son Haji kumpulan ieu teh ngajadi ciri karena diangkat darajat ku Allah Subhanahu wa taala. Nya setiap kumpulan diangkat derajat ku Allah atana henteu. Da kumpul teh henteu kabeh halus. Aya nu kumpulan goreng. Kumpulan goreng kumaha? Ngumpul jelema teh. Rek naon urang tawuran. Waduh, jeger unggul itu. Kamana tawuran urang ngadon kalau merbatur. Cing eta alus goreng. Goreng. Dia urang karupana coba teu laku bedog ya. Goreng eta kumpulan goreng itu. Jadi setiap kumpulan alus. Aya kumpulan anu goreng seperti kumpulna di hiji perkara dina tempat goreng disebutna goreng. Kumpul hari kumpul pada nyekel kartu cing alus teh ieu pada urang mah udah kemaina rasa simpulna kumpul lepatan bahasa reji eta we balak buah paehan ku dewek balak genep eta sabereji eta nu ngajaja balak genep paehan ku dewek cing alus atau goreng eta goreng cing para wargi sadayana cing sim kuring mah alus ngumpul kitu teh naon jawabna sabab setiap ditanyakan ngarona kenaon maneh lah tama kalungan ustaz cicing tama dalu hek wae nyakunaon wae alus nyawa dan nyawa dewek mah bicara haram ustaz nyawa na hek wae itu kayaknya ngan syaratna
cek sim kuring dina waktu itu teu meunang duitan. Nah sabab lamun waktu itu het duitan disebutna judi. Tuh. Sedangkan judi teh dicarang ku Allah dina Al-Qur'an. Teu meunang lamun duitan. Jalma anu judi nas Allah bakal digodok dina neraka jahanam. Digodok dina neraka. Tawa dina neraka heulaana. Di dieu we teh godok kurangnya. Ucai. Wah, ribu para bapak. Digodok teh. Berkumaha lamun jud. Kumaha lamun teu duitan, paling we dikasrek. Saya kumpulan teh saur Imam Sonhadi ngajadi tanda karena diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Kumaha supaya urang diangkat derajat Allah aya dina hadapan Allah. Jeung para bapak, para pemuda, tong kumpul di dieu, tong laku, tong mamah dosa urang diangkat Allah. Diangkat dosa urang. Kan beda dosa. Lamun urang boga dosa heulaana 100 we heulaana dosa urang teh. Tuh cicing dina tempat ilmu aya bersih sekaligus. Kumaha bersih sekaligus? Benar-benar ngaredegkeun. Aya nu diangkat nanti ngan 20%. Kunaon teh nah Gusti pangna abdi teh sering tolabul ilmi tapi dosa abdi diangkat 20%. Pantesan maneh mah teu nyanet molor. Maka 20% diangkat dah. Diangkat ku Allah. Diangkat dosa ku Allah 100% teu aya. Cek budak orang cenah geus mingguan nya dosa deui we entah. Dan supaya jadi tanda karena diangkat derajat ku Allah, ku ulama dibere ciri, dibere tanda hiji supaya diangkat derajat ku Allah bil ismil mufradi. Hiji dina isim mufrad. Nah isim mufrad teh isim teh ngaran mufrad anu hiji. Mana ngaran anu hiji teh nyaeta teu aya deui lintang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Bejakeun ku hidup Muhammad. Allahu ahad. Allah teh tunggal. Allah anu sahiji. Artina lamun urang hayang diangkat derajat ku Allah kudu daek kumpulan anu bisa ngajuruskeun kana ibadah ka Allah. Kana ibadah ka Gusti Allah, makrifat ka Gusti Allah. Teu aya nu dituju dina hate urang, jeung dina pikiran urang, jeung salawasna dina pagawean urang angin Allah Subhanahu wa taala. Itu ngaranna isim mufrad. Lamun jelema geus dipasrahkeun ka Allah, hatena jeung pikiranana teu dipasrahkeun ka mana-mana, pasti bakal diangkat derajatna Allah. Sedangkan diangkat derajat Allah teh diasupkeun ka surgana Allah. Para urang teh menuju surga. Lain menuju naon? Hirup menuju maut. Cager menuju gering, ieu teh. Cager teh menuju maut. Cara budak mora dan dimah mora kene maksud menuju kolot. Ari geus kolot menuju ka mana? Menuju ka mana? Ayeuna geus kolot mulak cangkeke umur 70 tahun 80 tahun cenah ahli silat. Damal sakumaha tanagana ari geus kolot mah. Sing jago oge silatna. Sok neangan tamak. Atau api-api ulah deket leungeunna, ai deket leungeunna mah da
kumaha etanana cepet jeung teu nana nya. Api-api rarane ya, geus rarane. Suntrungkeun kitu tah. Cenah kacubluk kolot. Jeung kubra. Abrek sakumaha tanagana oge anu geus kolot. Jadi tina sehat menuju diri. Tina hirup menuju maut. Ieu sadayana. Eta teh geus jadi patokan. Geus jadi patokan eta hirup menuju maut. Ieu sadayana bakal jeung urang mah aya masuk kana neraka. Pasti kabeh oge ka surga naon. Asal jalma mukmin dina hatena aya iman. Sanaos sagede kacang herang tetep ku Allah bakal diasupkeun ka surgana Allah. Kan kacek surga teh urang simuningan. Surga teh tempat anu bersih. Cara jalma boga lomari. Ieu lomari teh paranti pakaian anu geus bersih. Cing lamun urang pakaian kotor, pinuh ku geutah, pinuh ku daki, pinuh sumawana ku teh hayam. Bisa diasupkeun ka lomari atawa moal? Moal, pasti dicuci heula. Dicuci heula. Lamun geutahna meureunang jeung dakina ngadaglet insona moal cukup ku hiji dua digaranya. Geus digesrek terus dipoekeun. Geus dipoekeun can bersih keneh, can rapi keneh, rek diasupkeun ka dalam lemari teh. Diistrika heula. Waduh, diistrika heula. Geus diistrika geus rapi kakarek diasupkeun ka dalam lemari. Ibaratna surga, ibaratna kitu. Urang ku Allah bakal diasupkeun kana surgana Allah. Moal mah teu diasupkeun. Ngaran-ngaran jalma mukmin, jalma Islam kabeh oge bakal diasupkeun kana surgana Allah. Ngan di surga teu aya jalmi anu kotor. Jeung surga lain tempat kotor. Tapi lamun urang kemana? Urang jalan sekarang itu di mana terus di mana boy? Anu ka ose-osean teh kanipu. Urang makan nipu. Ai tadi teh jeung dewek lain. Mingguan baheula teh sok jeung maneh babarengan. Ayeuna ka surga tadi mah jeung maneh babarengan. Ngan dewek jadi pameuri, kunaon? Meureun maneh mah mingguan nya ngadeukeutan rana we. Ayo. Sigana lila. Dia ada kitu, dicuci heula. Uang make waktu diasupkeun langsung diasupkeun ka surgana Allah. Sabab surga lain tempat anu kotor. Jeung istimewana surga can ngalamat tapi ku keimanan. Istimewana surga jalma pangpakirna ku Allah dibere 70 wedadarinya. 70 wedadari keur jalma nu pang miskin-miskin di surga. 70 wedadari. Mangkari wedadari mah saraleungit. Saraleungit wedadari. Teu aya nu sok diurang. Misalkan lamun boga pamajikan laku teh laku. Pamajikan tong loba teuing 3 we herananya. 3 we pamajikan. Leos ka itu bau, leos ka dieu bau. Tapi di surga mah 70. Bari alalakur kabeh. Durang mah urana, kenalan budak urang mah kan gedenya ka dieu mah. Bagian kolot dieu mah. Durang mah karek ngaringkang geus weaan jeung sajian puguh eta ge tamu. Ieu mah pangaran simkuring. Bos, wah bolotot oge ka ampun. Di surga mah moal aya mesti bolotot beda dari 70. Ya kumaha cenah Ustaz ngagaweana 70 dewek ka cangkeul awe meureun. Moal cangkeul. Moal aya cangkeul di surga mah. Moal aya cangkeul geuna salawasna di surga mah kumaha karetep urang. Mata kelamun di alam dunia, deka cita-cita teh nang tetap makin tercapai
sakinah teu tercapai pana di duhur dia ieu mah. Lamun urang sakerat teh hate urang kahayang terus dibuktikeun ku Allah berarti lain dunia eta mah surga. Sabab dibuktikeun langsung ku Allah mah setiap keretek jalma nu aya di surgana Allah bakal dibuktikeun ku Allah. Ari di dunia urang keretek urang hayang kasihan katingali geulisna. Biarkeun dijieun-jieun geuningan lamun aya libat contohna lamun cara budak mara teh mah nya aya hiji awewe anu diberi kabogoh ku manehanana dina karetegan lamun rumah tangga jeung eta atawa lamun jadi kabogoh urang pada teu hubunganna urang bagya ceuk urang ditanya ku urang teu nemaran keneh dua kali nanya teu nemaran keneh maka jampena budak mara ya lamun aya awewe ente bobohan ka urang tuluy eta nya kuntit urang tong kudu dipelet usaha minta pelet teh kenal pelet barang teh lauk pelet tutur ku urang pangke manehna jideung terus teh malah tah tidinya katare bergerak tasbih namun kudu dibaca kusim kuring dijajahkeun lamun hayang teu bisa saeta baca 40 uihan Fatihah tuluy balikeun baju urang dina waktu sare ceuk urang anu bina anu ingeteun ka dewek ieu na eta jetu nan kacek aya waktu sim kuring pengajian dijajahkeun teh tungtungna nyusul ka dieu bari polotot ke sim kuring wancana dewek teh geus sabaraha minggu ngagawean terus tapi teman-teman tuh meureun teh make mahar maneh make sahatna tambah lagi barudak 40 hiji barudak Fatihah dina waktu sare balikeun ngan di mana geus popokeun bayana kudu kawin oke baca coroan bil ismil mufrad di lamun urang hayang diangkat ku Allah darajat hiji urang kudu tauhid ka Allah kudu uninya yen diibadahan urang teh Allah terus ayeuna nu ngurus urang Allah teu aya nu diurus iwal nu ngurus ka urang iwal di Allah Subhanahu wa taala ai urang diurusan ku saha ku Allah urang mah ngurusna ngurus syariat lamun aya daki dikosokan ku urang tapi ngurus Allah mah diurus ka Allah dikaluarkeunana ku Allah lain pinu urang dieujeunkeun heuh syariatna mah coba urang geura lamun cek dipikir urang iroda Allah jeung qurbat iroda Allahnya urang dina rahim indung urang selama 8 sasi tos 4 sasi ka dieu berarti lamun salapan dicokot 4 berarti 5 bulan dina patuangan ibu urang teh dina rahim indung urang teh 5 bulan hirup urang hirup urang hirup 5 bulan cing ari hirup 5 bulan dirande urang berapa lila 5 bulan teh hirup 5 bulan teh lila 5 bulan dina rahim indung urang teh 5 bulan lilana tuluy selama 5 bulan teu nyaho nanaon urang tapi hirup da aya perkara nu hirup tanpa makanan sok pada sok aya nu kieu lamun urang teu tadi mah berpae aing teu nyatu mah hawa kitu ka Allah Nabi Musa hirup Nabi Musa aya nama sikeun aya Nabi Khidir hirup
hirup masih kena aya. Malaikat hirup tanpa makanan. Jadi setiap anu hirup ku makanannya. Jadinya udah kudu tauhid ka Allah teh. Kenalana, urang nanam tauhid we dina hati urang kenalana. Saeutik saeutik dari loba mah bisi kaboloksokan. Saeutik saeutik ge dina hati oh geuninganan kitu. Kudu jadi lempengkeun hati urang ka Gusti Allah. Saking ku lempengna hati urang ka Gusti Allah geus tertanam Allah dina hati urang teu aya nu diibadahan jeung teu aya nu dimaksud jeung dituju angin Allah Subhanahu wa taala. Tujuan urang kayaknya kaos karena Allah. Jadi pilih sunah Qur'an lain jenengan Allah maksudna jenengan Allah di dinya mah hiji nu di badan urang. Dari jenengan Allah mah panan seueur. Jenengan Allah teh sadayana 1000 bahkan 3000 aya nu nyangengkeun. 3000 teh nu 1000 teh aya nu ninga angin Allah. Nu 1000 para malaikat anu 800 iwanti para anbiya anu hiji disamarkeun tinggal 100 teh nya hiji disamarkeun nu 88 didohirkeun eta ngaranna Asmaul Husna. Eta mah jenengan Allah. Asmaul Husna. Asmaul Husna teh ku Allah disimpen dina hati urang, dina awak urang. Ngan urang teh apa? Ieu teh disimpenan ku Allah Asmaul Husna. Dimulai ya Razzaq, ya Fattah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim di dieu aya sadayana dina awak urang dibere tanda ku Allah nyata sok aya geuninganan urat. Geura tingali. Lamun aya urat dina panangan ieu kencang. Angka 8 tah, 8 arah. Di hiji 80 hiji. Di dieu 18. 80 hiji jeung 18 jumlah 80 Asmaul Husna. Asmaul Husna teh aya dina awak urang, dibere isyarat kana leungeun urang. Maka lamun rek nanaon ku ieu ku kenca. Mati ku kenca mah. Nah sababna, sabab Asmaul Husna disimpenan di dieu 80 hiji Asmaul Husna. Bari bahasa geuningan lah dewek dikidal aja. Dikidal teh kencain. Gana dikere. Gerak ieu mah nu sebuah pamajikan, lamun aya pamajikan ngada kaulah bebeakan usapna ku ieu ku kenca. Usapkeun ku kenca. Tidak tah tina pamunteun kunaon mah kitu make ngadap wae. Macam bekene usapkeun ka dieu da dilakna. Bokam teh. Asmaul ayana dina kenca. Sadayana oge. Mata aya nu bahasakeun Al-Jabbar geuningannya. Bahasa baheula mah eta teh Al-Jabbar teh aya dibagi di tina Jabbar aya rudat kitu nama. Eta teh keur ngadohirkeun nu aya dina awak urang. Didohir-dohirkeun. Sabu jagat bede namanya. Aya sagala Asmaul Husna nu aya dina awak urang dititipkeun ku Allah. 80 dibere tanda nyaeta dina leungeun urang. Tuh dina leungeun urang dibere tanda. Tetap istimewa. Panangan anu paling kenca beda jeung katuhu. Beda jeung katuhu. Itu beda jeung katuhu. Ngan geuningan sok eta sok dipake kokobelnya ieu mah. Sok dipake kokobel. Tah panang talukna ku ieu. Talukna ku ieu. Dan sababna sabab setiap anu dimuliakeun loba rombongan. Jadi setan loba ka dieu. Loba ka dieu. Aya santri nu diingung pokokna teh teu meunang. Ieu pokok teh pada tetep. Yang sababna sabab kuku sayangna setan. Diingung kuku nu belah katuhu. Nu bakenca.
Jeung eta sarti kurang pangna ngimu belah kenca sabab setan supaya nyangsa. Di mana dewek cecebok cenah cek mana setan baueun jadi kalalapur. Cek mana aya bener. Padahal teu meunang tah ieu istimewana dina belah kenca. Da lamun boga ari sup ka kenca ka dieu. Boga gelang sup ka kenca. Ieu ari ieu mah dikosongkeun dieu mah nya. Dikosong istimewana. Tapi isim mufrad hiji dina isim mufrad teh lamun urang hayang diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala diasupkeun kana surga Allah. Pertama wasiat Imam Syarhadi bil ismil mufrad urang kudu tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqori. Kudu ngayakinkeun dina hate urang yen teu aya nu diibadahan siang jeung wengina, teu aya nu dimaksud siang jeung wengina angin Allah Subhanahu wa taala. Nomor kadua wajib tafsiri pilih wajib tos itu pirang-pirang ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.